asli dah. Tapi kahebatan Jawara mah kieu waktu eta Kiplik erek gaduh diikat Jawara kulon darata ieu cerita ke Jawara ieu cerita Jawara. Nah datang heula ka Abah adi eta teh endek menguasai pabrik-pabrik nu aya di urang ikan terutama pangheulana. Ieu dongeng ye dongeng kejadian seputar urang datang ke Abah kade Assalamualaikum ya itu mau enak lah kaget cenah ieu ke urang kulon nongkol daratang ngadu jeung kula doana kula minta cai Jawara minta cai. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Lemah balanja di Arab kemudian kekeh malu metu orang Indonesia kam tuan hadat nawar tasbih cek urang Arab mi'ah rial. Wah mi'ah rial mahal tuan alas 20 rial 20 rial ya lah cek urang Arab alas 80 rial 80 rial. Wah masih kemahalan udahlah sejenak teh 25 rial dah lah Bogor orang Arab sumuhun abdi ti Bogor. Cek orang Arab bicarekan seserian muhun abdi ti Bogor kok tuan terang sih. Wah teu beres tungtuna dibikin meja sebab dicarekan seri oh berarti wali ieu cek dibikin alas teu kudu mayar cek orang Arab alas ruh alas ruh. Orang Arab bakos gitu orang Indonesia orang Indonesia paling ngomong-ngomong Arab dah gitu. Ya Pak RT dek ngariung geus karumpul eueuh nu bisa ngadoa kan RT nyerahkeun ka RW teu bisa ngadoa deui tatanggana teu bisa ngadoa mangga di geus karumpul eta kabeneran aya urang Arab deui. Urang Arab datang kadinya, cek urang Arab ke faza, iya kerdawan cek urang mah iya, diaminan, amin, kebeneran ceknya dari urang Arab. Ya mana nanyakeun itu urang Arab teh, ana soal ke anta kalam amin, amin, wah anta majnun, amin. Asal Arab bae urang mah, jadi urang Arab asal ngomong Arab pajar ngadoa. Urang Arab, urang Indonesia ada kos gitu. Tak nini nu ka Mekah barang datang ka Jidah teh kaget. Ambo cenah ieu orang kiai kabeh di Mekah. Marake jubah bajar kiai. Ju barang-barangnya napan dicokotan kudu make jubah. Insyaallah kiai ulang ngarepotkeun sakieu teh. Wios ku abdi bae. Urang Yaman pagawe. Kada make jubah bajar kiai aju ngomong Arab. Ya Allah maraca Quran kabeh. Indonesia. Nah iya kebenaran suasana berbeda ayeuna. Malam Rabu simkuring di nelpon jeung Habib Lutfi nelpon ka Pak Haji Agus. Cenah arek aya Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi urang Jeddah Saudi Arabia. Seorang sufi ahli ibadah nyana ka Indonesia hayang kapanggih jeung sababaraha kiai tilu hiji di Jawa Timur 2 Jawa Tengah termasuk Habib Lutfi hiji hayang ka dieu telepon terus kula ngobrol jeung Habib Lutfi di telepon na ieu minggu rek ka dieu mun aya waktu Habib Lutfi nganter tapi lantaran meureun waktu nyana hadir rohna doang. Nyana bisa hadir roh ente mah bisa. Jadi nyana mantau terus ka dieu selama Habib Ahmad di Indonesia nyana mengikuti mengiringi ke mana bae. Mantak nyahun di mana kumaha nyahun. Kos gitulah. Terus kula malam Rebo mantas gitu di daun teh ki
itu wakiloh gunting pita masjid ju balik ke imam istirahat karak dek ngedeng doang eta ya telepon begitu telepon langsung salam nyana gimana katanya itu masjidnya nu ngabejaan eta kula kadaon kemudian atuh gunting pita udah selesai masjidnya seserian nyana itu mah bukan masjid baru cekeuna ya iya cek kula masjid lama itu mah orang daun apa bloon bisa puluh sebarat tahun karak di gunting pita nyaho kula nyonya anu bloon lah nyaho Habib Lutfi masjid lama itu mah ya cuma naik ke atas tingkat 2 iya itu aku nyahoin kula karek sare nah terus nyaritakeun bahwa minggu nanti insyaallah cenah ada Habib Ahmad Al-Habsyi nah ieu mutarjimna ge Habib Ahmad ge biasa ka dieu Solo nah iyalah urang teu bisa kapanggih di Jidah mah hese kapanggih jeung nya di Arab mah hese enggak tapi ternyata ieu ka dieu hayangeun masyaallah tah mantap sakangjeng Nabi kudu cinta ka Arab cek sahabat nah kudaon ke ya Rasulullah ana minal Arab atuh kula teu Arab cinta ka kula berarti kudu cinta ka Arab jalain di Cikupa kolong dilahirkeun lain tah Muhammad Cikupa mah lain deui tah mah satpam Muhammad Cikupa mah aya bojong tukang sepatu Muhammad kere ngaranna mah malah didinya mah tukang lauk Muhammad teh tah salah tuh ngaran-ngaran Muhammad ke di akhirat pan diheulakeun ka surga Muhammad surga weuh mantep wah bunga cek malaikat pan ieu Muhammad lo Muhammad barang diteliti nu satpam nu dagang sepatu teh jujur dagang lauk nipu ieu mah balik deui di kana neraka ngan untung nyana ngarobrol di neraka adena urang ngaran Muhammad jadi tiheula cek ada disebutna antak urang ka neraka na ge tiheula daripada batur narangtung bae kan mati heula batur arasup urang geus geseng cek nya tah ye Habib Ahmad Jeddah ahli sufi Saudi Arabia jadi model atuh make jeung hayang ka di gerak Allah Subhanahu wa taala ana minal Arab cek Kangjeng Nabi kuring urang Arab ta Quran ge inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya Arab tak maca Quran kana jan dibagus-baguskeun da di Indonesiakeun teh tetep bae lamun lain bahasa Arab asal lain Quran ada lain Quran kos Jawara menangkan anak opos Jawara menangkan anak Jawara jadi anak Jawara gelis hayang boga santri hayang boga minantu kiai gitu atuh Jawara mah di Jawaraan deui ya cak Jawara aing mau ka sorban ke jubah orang Indonesia mah pan asal make jubah make sorban kiai teu nyaho mah bajingan itu seperti kiai ada eta geus bunga jasa dikawinkeun biasa bunga can kadenge cek betohana maca Quran nih masyaallah can kadenge cek akhirna sakalian pas ditita maca khotbah Jumat waduh dasar Jawara daek bae ditolol daek banyak waduh biasa mau kitab tanya ku anak kitab nana teman tuh batalubin maksudnya bata jeung ubin cak itu ada pada mata kitab ada ge lain eta teh granit nu pada ngaca jadi biasa khutbah Alhamdulillah abdi tadi ningali lempang ka empang ningali liang letik-letik si horeng liang kasiro
Tapi jelema oh bener hebat gitu. Ngelieu ke sisi gigir empang si horeng aya kekerepekan horeng lauk betoko. Langsung diturunkeun. Ya Allah, atuh lain kiai mah kanyahoan bae. Kajen kuku make lain kiai mah kanyahoan bae. Kos urang make baju polisi, lain polisi atuh kanyahoan bae. Niup priwit emang teu belajar. Niup priwit atuh polisi tret. Urang geus kaget. Tapi coba ke nu polisian niup priwit tret. Sakumaha hitut jin. Beda tuh. Polisi mah setik tret. Waduh, urang geus burikak bulu. Atuh priwit da gitu sambarangan. Coba nu polisian trit. Aya carana. Lain deui. Tetep kayahoan bae. Mantak nu lain kiai kikiaian kanyahoan. Nu lain abrian kanyahoan. Sandajan dicukur cepak tetep kanyahoan. Nu lain polisi polisian kanyahoan bae. Dijauh gede urang julu mah pake pakaian abri. Tapi leumpangna isi asli lain sih. Nah, kan ai abri balai gitu brek. Dajak urang. Ka mana Pak? Siap. Polisi abri begitu jaran. Teu nyahoana naon siap. Nu lain abri atuh siap. Kajawa oh lain dia budak lain abri kos kieu. Nu lain santri sasantrian tetep kajawan, nu leuwih parah nu lain wali walian. Sejuta kali khokharikan lain melain. Ngan kanyahoanana ku ahlina deui. Mentak loba abri ditangkep. Oh, abri ditangkep oreganan gadungan. Polisi ditangkep gadungan. Sarua wali ge ditangkep. Wali gadungan sarua. Nah nu mantak di ngaranan garong di ngaranan qati tariq limtinain lasmin suliki tariq lantaran katahan manusia tina ngalaksanakeun lempang di jalan mandegnya na seakan katahan khaufan minhu sieun ka jelema anu ngahalangan di jalan. Qatitori nyaho di dinya aya garong di pengkolan malundur jelema. Nyaho tu di tanjakan teh aya garong malundur jelema. Urang naik motor, wah di teh polisi mundur. Tapi lain garong besi dianggap polisi garong. Dawan Allah dina Al-Quran innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Saya lian babales jelema nu merangan Allah jeung Rasulna wa yas'auna jeung lalempang di muka bumi fasadan ngalaksanakeun karusakan ngagarong nahan kelangsungan jelema lewat tuh lumantak tipe-tipe pamalingan tekan loba tapi nu dimaksud di dieu mah garong. Kos kumaha ta garong? Sebab aya copet lain garong, aya pamalingan lain garong, aya deui gasir lain garong, gasir gagasir. Nah aya deui begal tak begal, ieu begal ieu karana begal garong aku. Copet bahkan teu kanyawan copet mah. Copet mah di kerumunan orang banyak teu nyaho. Di Jakarta air ramean di Jakarta teh hari raya Jakarta teh anu ngara. Tuh nyahoan ini osok mah nya. Ieu nu osok mah tololnya. Sakitu geus kolot nyahoan.
manukna nyeuneuh PRJ Pekan Raya Jakarta. Wow, rame nyawa aduh. Aing leungit dompet cek kana ieu. Tadi keur sesedekan teh copet. Nu malingna kana copet. Atawa di Pondok Gede baheula mah urang dek ngajemput jamaah haji kan urang kusono. Bunga seri. Ternyata awewe nu leungit geula. Nu leungit dompet, copet mah pas kitu mah. Teu kanyawan, set lompat, copet. Teu kudu di Pondok Gede ku ari mah, di Al Istiqlaliyah. Nah, dek berangkat haji, masyaallah bunganya na ternyata sarua. Aya nu leungit gelang. Aya anu leungit dompet, copet. Haul mah pandeg zikir. Zikir copet milu zikir copet milu zikir ya zikir ya nyopet namun ditanya kunaon siapa atuh kula zikir eta nyopet eta mah pekerjaan cakina beda tuh waktu nyopet mah pakasaban di mana bae kesempatanan Jumat tetep bae nyopet bae nya mah masyaallah eta copet set latihan nama kayak si kinangka itu si kinangka dia subkeun ka gelas caian tak lamun geus bisa set beunang eta geus lulus jadi copet pejere kieu nyawan atuh mantan sarua eta copet ya Allah loba di urang copet aya deui pamalingan na ieu pamalingan mah nyana biasa sup ka imah tak keluar lumpat biasa ngan ai pamalingan mah ka imah ka kantor ka mana ka tempat-tempat eta maling ngaranna maling motor, maling sepeda pamalingan. Ai copet mah nu dibawa ku urang. Copet mah set. Kadang-kadang jeung baturna tuh. Nya bapan saeutikan tepi oyang jelema eta keur nyopet eta. Nyopet matak di majelis ge beusi, goyang gade goyang. Sarua eta ge. Copet. Aya pamalingan, aya gasir. Gasir mah imah di bolongan handapna imah baheula makan imah lah kayu di handapna paling deureunana batu paling jago baheula mah batu bangkong nah digali asal dikaluarkeun baturna teh pan bolong ka ditu nah eta ngagasir ngaranna sir gobang gosir baheula mah eta jero beda-beda teh aya deui begal handapeun garong begal mah lamun urang naik motor trek eta begal ngaran jelema da tiluan opatan ngabegal aya deui nu paling hebat mah make dasi make sepatu make jas. Woi, tebak, embung disebut pemalingan malah yang serikeun ka copet, yang serikeun ka pemalingan, yang serikeun ka begal, yang serikeun horenganan, nyana leuwih tibatan begal. Di Amerika teman. Aya kos gitu. Mal disebutkeun lah. Jamun disebutkeun pandulur ente. Tapi begal. Bukan disebut begal, tapi begal. Aya deui garong. Wow, ieu nu dicaritakeun teh. Beusi salah. Ke hukum kan beda-beda. Huari garong teh muslimun jelema muslim. Baik agamana nu masih melekat atawa muslim tatadinangan kaluar tina agama Islam na murtad
atau kafir cicing di negara Islam anunya nama keaturan Islam kafir dimi sarua muslim murtad kafir dimi mukallafun tur mukallaf lain budak lain edan lain muayan mukallaf lahu syaukatun eta jelma muslim teh nu mukallaf ngabogaan kagagahan gagah ngandelkeun kajawaraan gagah lamun nyaritakeun penca nyana geus tamat kabeh penca loba anu tamat penca bararisa tapi teu boga kawani atuh jang naon boga penca sejuta kali boga penca eueuh kawani atuh bimanzilati teu boga penca sarua jeung teu boga penca nu dibutuhkeun teh nya boga penca nya wani ieu mah boga penca ngan teu wani waduh marah nangan ka pamajikan doang pamajikan mah jadi korban tuh bapak lu mah begitu tuh asal di luar dia mah ada yang getak aja gua yang jadi korban cek majikan rata ke anak-anak kayak lu pada nyingkir lu ke sono lu bapak lu lagi marah-marah aja tuh ntar juga dia mah asal dia kasih kopi juga udah tentrem eta nokos gitu karena jawara kandang kadang-kadang wani ngan di imahna doang mun di imahna mawas tuh ke anak mikir lu ka incu yo tuh anak di incu batu di jawaraan tah ieu jawara jago gelut da jago golok ke golok lah sebelum dicoba sama gua sama lu dulu ya nih itu jagoan ngaranna tuh tiba alik atuh mas gitu aja dikiki bae golok tuh lu lihat ya tuh orang tukang nah gitu ayo aja lah bisa ada gitu-gitu kan bae tuh tukang nggak ngalah gak incu da ieu jago beneran lahu syaukat masyaallah teu kudu gelut asal ngadenge ngaranna bae ge jelema sieun eta jawara ai kudu gelut keneh mah lain jawara tuh pos itu berarti aya keneh nu ngalengkah jawara mengadenge sorana bae batur ih teu sanggup ayeuna kasih eta asal geus nagog bae jelema nyana di sisi jalan geus teu saranggu berarti geus bener-bener gagah jasa lahu syaukat ngabogaan komplotan nyana biasa anak buah ai bos mah biasa tuh jangan mendik di kamna kieu bae ngaroko surutu mata beureum muncilak kumis geus nutupan bibir geus teu kajoan wah janggot biasa jawara wakos gitu wah ieu cambang jadi neuneu beungeut da bae ge urang geus sanggup geus teu sanggup sebab kumis nutupan bibir cambang janggot masyaallah ngarokona surutu wah geus teu bisa make di dia kudu dicekel lagi gitu gagah eta kos itu beneran Imaya jawara barang didelek kurang eueuh kumisan eueuh janggotan. Ye, cemen nih mah tuh. Resep nade jawara gagah tapi eueuh janggotan eueuh kumisan. Bohong. Bohong teh mah situ mah. Jawara mah tetep kudu kumisan, kudu cambangan, kudu janggotan. Jadi urang neuleuh beungeut da bae bener ieu mah jawara. Kuajeun di gua gagah ge tapi eueuh cambangan, eueuh kumisan, eueuh janggotan. Gulang buaharna bade ge tetep teh sieun. Tetep mawaan ta kos kitu teh mawa. Si lamun lain lamun teu kateurehan mah teu kateurehan kajawaraan mah. Dilengkahan wae ku batu.
Tapi lamun geus kateureut jawara asal lu nyileuk we minggir jelema nyileuk doang ieu mang nyileuk cicing bae disia-sia ge awas jelema cara ricing bae lain jawara teh mokos kitu bae lain jawara jawara teh huwa muslimun mukallafun lahu syaukat la mukhtalisuna laina nu asok nyebrot maling hajulumpat anu nyana nembongkeun kagagahanan li akhiri kopilatin kair kopilah lain jawara aya rombongan kopilah rombongan pedagang misalnya 40-an muka hiji liwat 2 liwat 10 terus 20 nah tinggal 5 deui sebab 5 deui mah dijaga kunyana geus moal bisa minta tulung batur geus kadar itu jadi berarti nyana mah ngarah nu panungtungna doang sebab lamun dijaga dihareup engke nyana mun gelut eleh ieu mah ditukang nu ditukang 5 deui 2 deui kara kunyana dihantem batur geus kadar itu lain jawara tah mokos kitu mangaran jawara mah awas weuh itu lobaan leuwih ti dinya ayo jiku mah mun nyana ngalawan indek sia ka ditu serangan aing mah aing lamun aing menang bener aing asli lamun aing eleh ngaran aing abadikeun Gusti pan kos kitu amat aing biasana tilok menang nu geus aing ge osok eleh bae mun dulu teh mah jawara asli tuh jeung kudu boga kamonesan atuh jawara mantak dipake kasieun ge lain sakadar penca aya kadal ngagerebeg lain tawa kos kitu mah lain jawara berkat tawa kos kitu kemudian aya kadal ngagerebeg teu nganggap incuna ge teu nganggap ya asli jawara asli baheula urang lamun nyaritakeun urang kulon Mandalawangi aya Ghazali Buntung boga kawonesan di urang baheula aya Kiplik eta teh jawara teu kudu gelut teu kudu gelut asalnya geus ngahanju-hanju bae napasna nyinggir kabeh jelema ai kudu gelut keur we lain jawara lain jawara nyana ke Bandung begitu ke Bandung balik ke dia pas balik terus ditangkap polisi trip terus dah supir ngahareup kadinya bermasalah sebab teu bawa STNK teu bawa SIM jata tadi deh ge cak Kiplik berangkat itu mawa sasakeun masa atuh aing jeung lain jeung saha selain aing malaikat bae ngomong jawara mah kos kitu pan ngaleuwihan segala-galana malaikat seuneun ka aing eta jawara teh ngomong teh liwat jawara mah tapi coba cak polisi cak supir teh berangkat begitu turun polisi dipersulit mukanya nalawang dihareup rek kakarak di deuleu doang encan ge nunjuk polisi geus ngagedeprak kade ngising di dinya polisi ngising di eta Kiplik eta kakarak langsung cak polisi langsung oh boga naon meureun eta mah hanya polisi jauheuna kudu nanyakeun ka polisi tak kadeleuna nyana apa lain meureun nu mantak ngagedeprak teh moal salah kadeleuna nyaho ting ua-ua nyaho ting macan meureun beda ya moal ngising di dinya ja si eta mah sangaja ngomong ngocoprak bae ge urang teh oksieun malah mah pajar nu edan ku urang nu edan meureun ngocoprak bae eta mah ditaringgalkeun teh pajar sieun kanya lain pajar nu edan minggir waduh sarua edan aya mah urang aya di lumana ge gua teh ya asli dah tapi kahebatan jawara mah kieu waktu eta Kiplik erek gaduh diikat jawara kulon darat ieu cerita ke jawara ieu cerita jawara we nah datang heula ka Abah
eta teh endek menguasai pabrik-pabrik nu aya di urang ikan terutama pangheulana. Ieu dongeng ye. Dongeng kejadian seputar urang. Datang ke abah kade. Waalaikumsalam. Ya itu mau enak. Ulah kaget cenah ieu. Ke urang kulon nongkol datang ngadu jeung kula. Mana doana kula minta cai jawara minta cai. Cai geus atuh doananya ngadu. Salah sahiji urang kulon nu endek ngadu jeung nyana teh anak guru abah. Jawara di kulon datang. Biasa mah kesempang ka dieu. Waalaikumsalam. Ya sia cakap teh. Ayeuna ulah dek ngadu deui. Ulah cakap abah. Jipan ulah ge. Ulah. Sebab itu lebih tiheula minta caina ka abah. Untuk itu cara kiai mah doana bae doa henteu ulah diulah kedua mah maksa bae kan enggak ditu. Masyaallah. Mun begitu ngadu teh teu kudu ngadu. Kakarak golok da doang dicabut. Eta golok jawara kulon teh anak murid guru abah dicabut terus, cabut teu daek keluar golok. Dicabut teh manjangan we golok. Ji, manjangan ieu golok sampai lagi 2 jengkal pan ieu geus asa meter can kaluar-luar. Biasa mah karak taluk di dieu beja ka dieu. Aduh cek kiai eleh cak mamang ge ulah nya enggak mamangkeun ka anak guru. Cak mamang ge ulah. Itu mamang teu daek mere cai, itu leuwih teulah minta cai. Aya kos kitu jawara tah. Nah, geus beres apa geus beres bebeja deui kan ka dieu. Waduh cak abah teh atuh ngaduna jeung anak murid abah. Hah? Anak guru abah atuh kunaon lain bebeja cak lamun kos kitu mah kudu dielehkeun tah jawara baheula mah sopan. Jawara kuari boh atuh geus adab jawara baheula mah kamari ieu mah masih kena adab. Nah, tah jeung Haji Kasan nu nyaho kabeh rahasia. Nyana ngadu jeung Haji Kasan. Sebab anak murid Haji Kasan teh turun ka dieu. Begitu deuk diadukeun, cek nyana aing kagok ieu jeung anak muridna mah. Jeung anak buahna mah kagok aing. Bejakan ka abah ka dieu. Kumaha ieu? Samparikeun ka ditu. Disamparikeun ka ditu. Haji Kasan almarhum ieu geus almarhum kiplik lagi. Nah, disamparikeun kan datang ka dukur ngaboge gag bae. Atuh biasa sasalaman empat jawara mah tuh. Sok kikituan cek. Dek ngadu tah golok tah urang duaan bae. Cek nyana urang paet, dipaet heula dinya paet heula ulah sok ngadukeun anak buah mah nya anak buah aduh jeung raja cek nyana teh. Geus sasalaman. Kita balik deui anak buahna. Tah jawara asli. Kos kitu jawara ai lain lawanan ulah dilawan. Ieu mah barang datang anak buahna. Sia ku aing keur ditungguan. Emang aing ka bapak buah sia mah aing teu wani ieu. Kula jaho dongeng gitu kunaon waktunya nandek ke Mekah datang cerik di samping manasik nyana mere jajateun ka kula batu jeung golok embung kula ente titip bae cenah di kiai ieu mah kula nandek ke Mekah aya tadi kula mentok harita kula jadi jawara. Didongengkeun ieu ti mana mimitina boga golok ieu ti mimiti digongeng ku nyana oh pantes atuh horeng menang tirakat segala rupa lain sambarangan. Balik di Mekah ngaji sanggeus ngaji terus ke belah dieuna teu daekeun ka imah. Panan sakali doang. Ngaji mah ngaji sakali doang teu daekeun ka imah. Akhirna kula di kita ka dieu daek terus kubal. Maksudna kula hendak nyerahkeun ieu golok jeung batu dibikeun teh ka kiai cekna kula geussan jadi jawaran. Tuh aing mah ngaji geussan jadi jawaran aing kula jadi jawara. Seuri jangan. Teu kira-kira tuh ngalimpahkeun ka jawaraan. Akhirnya bapak sini jeung kula eta dibawa ngan ulah dibikeun ka anak ulah dibikeun ka sageus amankeun. Kudu kumaha piceun kemudian atau kubur jeung sabaraha ayeuna dipiceun geus selesai geusan bener-bener jadi jawara geus sakadar nongkrong bae geus kula nu nyaho tobat nya teh tah jawara baheula mah kos kitu asal golokna disoren geus dikeun plek malah nu kumaha eta jawara asli
asal golok disoren dikempit brek enggeus moal aya nu bisa kukumaha ieu mah golok geus tetep bae encan aya kerteg-kerteg gitu kan golok teh asal tak berarti geus hadir ieu mah kerteg ih kan encan aya hadir giliran mah aya dawegan kakarak oh golok dawegan tah mah si eta teh pagawean da kos gitu. Jadi beda kepat jawara batunya jeung cincina lain sambarang emang kadinya surupna jawara emang kadinya mun kula daek kukula geus dimiliki embu ice jang naon tuh kos gitu jebak paeh-paeh ke di jawara barang ada ngedemo kuari ingat aduh aing mun golok harita teh dibikeun dasar bagus. Masya Allah iyalah soal garong ya ta'arraduna li akhiri qafila ya samiduna al-harab anu manehanana tatagenan kana lumpat ngahajar akhir qafilah nu akhir qafilah maka ukur kunyana di samping eta nyana lumpat lain garong tetep bae gagah siap tempur jeung saha bae qafilah ditahana dicegatna ti awal 10 20 50 100 siap tempur gila garong ya Allah disurangnya otai copet mah nyokotna bari jeung susumputan copet aya deui pamalingan mah nyokot lumpat pamalingan aya deui gasir mah ngaliangan imah ari aya deui begal mah ngandelkeun kekuatan cuman letik aya garong ieu nu dipermasalahkeun qotya tari walladzina yaglibuna syirmatan biquwatihim qutta'un fi haqqihim ari jelema-jelema anu ngelehkeun kana golongan-golongan pedagang golongan-golongan anu liwat golongan-golongan anu pengguna jalan rombongan-rombongan bikuatin ngandalkeun kana kakuatanana eta teh termasuk kana quta'un fi haqqihim termasuk kana qutta' wariga ya kene contoh model Kalampung Palembang Kalimantan eta teh masih kene loba qutta utari begal-begal tinggal partainya we nu gede letik di dia orang mawa barang ke Lampung atau ti Lampung dekat dia atuh kurang-kurang lihai nama atuh anggeus di dia dekat Medan mau barang waktu ulah-ulah barang mobil biasa baik jadi berarti rawan daerah orang Palembang ka dieu teh rawan Lampung ka dieu rawan kitu kruy liwak eta teh mun ka dieu rawan rombongan-rombongan boro-boro rombongan barang pedagang cacak-cacak urang bege asal geus isya bae
kurang ditunage geus nganasehatan mani ngendong ulah dilangsungkeun 99,9% ieu dibegal di jalan kuari masih Masya Allah mantak aya bae ciri-ciri namun kontainer mun truk asal geus aya tanda eta amankeun aman di jalan geus aya tanda eta aman berarti eta teh menguasai barang di luhurna aya rajana nyana geus pasini jeung raja garong nu aya di dieu geus anak buahna ge geus tepak kalau ada itu udah amankan kalau ada yang teu amankan geus berarti nyana geus babagi di luhur anu anak buahna mah teu nyaho mantak aman ge mawa ganja ti Aceh ka urang ka dieu batur mawa ganja ti Aceh sa kontainer ka Jakarta polisi rentul abri rentul kok aman kunaon ari urang Tangerang mawa peuteuy doang ge ti Palembang ka dieu beak jeung setir-setirna lain peuteuy da doang jeung setir mobil lah beak kabeh eta lah jalain rahasia orang di Indonesia tekos gitu lamun mawa barang batur ti Aceh ka urang boro-boro barang anu biasa sakirang barang gajah bae ge aman kok urang mawa peuteuy acak-acakan mawa duren ti Palembang ka dieu mawa duren ti Palembang ka dieu anyar dagang datang ka dieu geus teu bisa ngap-ngapan sih cenah dagang ya kumaha ulah ditanya cenah ulah ditanya emang kunaon nu kabayang sawah aing sahektar eueuh pan siapa ngabayang sahektar aing modalna sahektar dagang-dagang kadu kuari eueuh jeung truk-trukna cakala penjahat dari samping penjahat asli bajing luncat dan lain sebagainya oge penjahat berperiwit ge sarua lain ngaman ke geus kitu aturanana meureun ieu Indonesia sakadar nyaritakeun kejadian-kejadian semacam kitu lamun ektasi ti Belanda datang ka urang aslina ektasi kan Belanda datang ka urang ieu teh melalui kapal ku aman Masya Allah eta mah anu tangkep ku urang teh aya seorang wanita katangkep lantaran nyelundupkeun di bawah sempak letik sama tuh kos itu sama seorang wanita kawan mau ektasi diselapkan di bobogaan anak gimana merenang cambutut bae kadele kurang kehebatan polisi saja tuh do kontaineran atuh Gus ya kok cenah kiai nyaho atuh aing mah lain nyaho nanaon jak korban ektasina di Pasar Kemis Ambalaya Picung Pasar Kemis Kebon Kalapa Kendal terus kaputat korban ektasi lamun eueuh mah penyelundupna jam moal aya anu mengkonsumsi alhamdulillah gelam Ambalaya korban ektasi cuman Cilongok nu aman masyaallah ieu mah kos Mekah meureun aman di Cilongok ngan kadenge be si anu ditangkap aya iya makan dicaritakeun teh asli kayak kos gitu nah bari produksi ektasi diproduksi nu urang kajahoan bae ja diberitakeun kapan di koran aya tadi Picung produksi ektasi aya eta keur ieu teh dirangkas produksi ektasi hari eta nu kamari ieu teh di perumahan kitu Tangerang produksi ektasi Ambalaya produksi ektasi Masya Allah geus sabaraha miliar mungkin triliun leuwih gede eta dibandingkeun jeung APBN negara jeung APBN ieu kumaha atuh lamun urang kamari teh lain rahasia ti Jepang ti RRC datang ka urang kumaha tuh sabaraha kontainer ieu urang teh kan ieu deuk diloloh ayo sia ayo bila perlu kuabehan urang mengkonsumsi ektasi kabeh penting ngadahar ektasi kabeh isuk-isuk tinggal sareuri
hayang kos kitu meureun bangsa Indonesia. Na'udzubillah min. Lah, kok bisa kos kitu tuh polisi lagi atuh minum ekstasi sarua bae. Cenah abri, ya Allah hadin sawah. Atuh tina kiai, atuh kiai ge sarua minum ekstasi goblok kiaina ge. Kudu beres di Indonesia. Emang kiai anu mengkonsumsi ekstasi atuh sarua aya bae. Tanya meureun termasuk kiai, rahasia teh mah urusan kos kitu bae. Maksudnya sia ka aing suudzon. Wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun teu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai istidraj. Oh horengan dek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bakal ditarik saeutik-saeutik. Eta adalah merupakan ucapan Allah, rencana Allah, sanas tadrijum saeutik-saeutik kuring bakal digeslekeun inna kaidi matin. Sanjanjana rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek diistidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing nek digeslekeun ka neraka diistidraj inna kaidi batin. Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh nek dikanerakakeun inna kaidi matin. Rencana aing kuat nyana dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin. Kitu keneh kiai-kiai anu ku aing nek dicilakakeun. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, tapi ku aing dek dicilakakeun. Inna kaidi matin diistidraj ku aing. Malisa ku kumaha nyana? Inna kaidi matin. Rencana aing panjang upaya aing kuat sah nu bisa ngalawan. Kunaon maksud kitu nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi kiai, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa mulia, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa agung, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi raja, ieulah hijab. Cilaka nyana. Mata hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha tah lamun urang teh hayang aja diundang, masalah. Aja jadi dibere duit bermasalah. Eta kos kitu. Mantap ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cara lamun teh dibere duit, masalah teh dibere duit mah. Aja kumaha teh lamun diberena leutik bermasalah. Ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur ju adil tasarupkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun besi diistidraj ku Gusti Allah inna kaidi mati wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kholat maka lamun sepi ya dari yang muttasilah. Fa'in kholat maka lamun sepi ya muttasilah. Annaha fal madhhabu annaha hirzun maka utawi madhhab iku satuhuna muttasilah iku simpenan naharon ing dalem awan zamana amin wa iglaqihi ing dalem zaman aman lan den gembok kebab
Fain fukida syartun maka lamun den sepikeun apa syarat atawa maka lamun sepi apa syarat hirzun khematun besalam utawi khemaing dalam lapangan iku ilam tusyada otona buha lamun ora den pagehan apa pirang-pirang tali na khemah Waturuhan waruhalan dan lamrehakan apa pirang-pirang tungtunge iya khemah fahia wa ma pihak kamadain bisohoat maka utawi ya khemah lan barang kang tetep ing dalam khemah iku kaya barang-barang kang tetep ing dalam lapangan wa illa lam tusyad hirzun maka iku simpenan bisyati hafizil qawin kalawan syarat kang ngajaga tur kang kuat biha ing dalam khemah walau imanan sanajam anaya hafiz iku kang turu nomor kedua ya mas saya mau tanya musola di saya kalau mau Idul Fitri suka dikasih beras sama PT Columbus ya pabrik minuman untuk dibagikan ke jamaahnya. Bagaimana hukumnya dengan beras tersebut, halal apa tidak? Terima kasih. Jurig jamaah pengajian. Oh ngaranan jurig berarti. Oh dikatakan jurig ngaji maksudnya. Saya maju marah baik. Jurig ngaji jurig dahar jurig ngaji. Sama campurnya jurig daharnya jurig ngaji. Soal haram jeung halalna teu nyaho kula mata. Nyaho halal, nyaho biasna halal. Biasna mah yang bisa jadi haram. Eta pabrik Columbus minumanana minuman limun saparila apa minuman anu sok haju molototnya gitu dah. Sebab ngaranage Columbus eta teh di luar negeri mah geus kebal. Keur waktu kula di luar negeri leutik keneh. Di luar negeri beteng maksudnya keletik ereh geus ngade Columbus masarua jeung Manson belah dieu bir mah belah dieu Columbus mah geus leuwih ti heula Johnny Walker ta eta geus tari heula lamun tina penjualan barang haram atuh teu kudu ditanyakeun ka kula nama tinggal ente be karasan atas ngadahar beas eta langon tante boro-boro eta urang dibere ku pemerintah bae duitna menang ti pajak atuh haram haju dibere ku jelema anu usahana menang ti bank biaya haram. Cenah aja kiai anu mah ngahalalkeun terus tuturkeun Gusti ka eta. Hayang bure teu beuteung si Allah. Haram. Ya, jadi lamun tina jujualan barang haram atuh haram hasil.
mentak kurang di dunia moal kebal sebenarnya mah tapi mempertahankan haram halal hese nu haram tetap haramkeun ulah dilaksanakeun nu halal tetap halalkeun pek urang laksanakeun wajib tetap wajib perintah laksanakeun nu haram atuh jauh ieu ayana bab qati sariqah teh maksudna haram maling teh kemudian lamun ngalaksanakeun kena sangsina dipotong leungeunna maksudna nu mantak disangsikeun kitu teh ku Gusti Allah supaya jelema ulah maling kan lamun jelema teu maraling mah aman di negara nu maraling pamarentahna aman di lembur nu maraling aman deka masjid mual mikiran sendal di imah ngagantungkeun baju urang teh curiga ieu mah teu meunang ngagantungkeun baju salah kakarak ngaleos maka jero diuk sakedeung kaluar jasna mah aya keneh calana mah aya keneh dompetna geus aduh ai nyangga ka batur jamannya ai ka pamajikan deui jamannya deui tungtung nama orang lah beureun tuyul sakali dua kali horeng pamajikan urang tuyulna sawareh tah ieu sangsina nu sakieu beratna maksud Gusti Allah mah ulah ngalaksanakeun maling zina nu mantak sangsina pohara jasa abe ulah zina ieu mah dibere sanksi anu berat teh palah cenah berat amat teu adil amat lain teu adil tinggal geus betekadkeun di diri urang moal maling aing mah moal zina aing mah beres berarti anu ngomong bocah mah cenah jelema anu muson zina muson kemudian diranjam datang ka pae Allah teu adil amat atuh sia mah endek si meureun endek itu lamun moal mah ya itu moal leuwih ti eta aing mah teu kajen teh jai mah moal ieu zina leuwih ti eta los boro-boro dirajam dicacag diajur-ajur ieu merido dihukuman geus kitu ku Gusti Allah aing mah moal kakarak dipotong sakieu leuwih ti sakieu ridho aing mah dihukuman ku Gusti Allah emang kunaon aing mah moal aja talak mun tekad moal mah satuju lamun di jero hate aya gernek-gernek sautak saeutik pan Allah kejem amat jelema zina nya ngeunah kok diranjam sih ya Allah teu adil berarti di jero hatena aya saeutik boga rencananya lantaran meureun barang loba jasa ku ari berbagai kelas insyaallah kelas ngampar mah bisa dikredit aduh tempat tadi Citra ya di Puri mah bersih di Puri mah pindah ke Citra kabeh aduh ya Allah karim ya watak satuju urang lamun urang geus ngucapkeun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ini sanyana kaula wajjahtu ngahareup abdi teh wajhiya ngahareupeun diri abdi lilladzi ka Allah fataras samawati wal ardh nu nyieun langit bumi katut eusin abdi teh dadamelan Gusti hirup abdi teh pamere Gusti tanaga abdi teh pamere Gusti robah abdi cicing abdi teh anu Gusti sanajan embung-embungan ge wayah muryang mah muryang bae
sanajan embung-embungan gawe apa ya bae abdi ridho Gusti di hukuman ku Gusti cak Gusti salat wajib cak Gusti minuman haram cak Gusti zina haram cak Gusti maling haram abdi ridho diparentah ku Gusti ulah-ulah ning kakarak salat berang penting abdi ridho ulah-ulah kakarak ngaji perang abdi ridho Gusti paeh misalnya atau emang dititah ku Gusti dek balik ka Gusti abdi siap perang nyawa taruhanana ta eta inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima abdi condong tur pasrah wa ma ana minal musyrikin sama sekali abdi henteu nyekutukeun teu ngaduakeun ngatilukeun tuh masyaallah aing ngomong ini wajah tu wajhiya giliran bae ngaharepan awewe di kiceupan aduh ditajakeun nomor HP anak ikontrakan mana neng bangun rada lain deui neng beda jeung nu di imah mah jiprud rarasaan siapa jeung ngepek kitu Pak tuh eta ini wajah tu na mana lamun urang inget ka ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard urang teh percaya ka Allah dengan penuh keyakinan pasrah ka Allah diatur ku Allah siap abdi siap diatur ku Gusti nu wajib abdi rek dilaksanakeun nu haram ku abdi bade dijawat abdi siap jamual kebal sapira salila di dunia doang bakal balik ke lembur abdi nu asli geus loba nu kadeuleu jeung nu kasaksian ku abdi pararae bahkan dulur abdi adi abdi geus pae tila bahkan tatangga abdi geus pae bahkan incu abdi geus pae tila meureun incu teh ieu di kuburan ngarep-ngarep bapak kolot iraha ka dieu ya geus parutih tabuhut bapak kolot teh geus kitu anah incu geus kituan mah asal liwat dekat kuburan Lot kasih mana Lot gara ka dieu Lot nginaheun di jero kuburan malot aya bodem Lot tatangga ge sagede olot di bodem komo olot beureun Lot gara ka dieu Lot nya nangis kikituan bae tah masyaallah ye jadi ayana bab hudud lain berarti syariat kejam ieu teh bentuk larangan ulah atuh ieu mah urang nu mantak ngarasa kejem so teh hayang endeuh nu mantak eta tinggal urang arahkeun diri urang nafsu urang diarahkeun ku urang supaya nurut ka Allah tinggal eta tugas urang tugas orang mah tinggal ngalah ke nafsu cak itu doang nah fa'in kholat maka lamun sepi iman mutasil min hafizin tinu ngajaga ai imamah rapet cara di lembur urang kuari kamari manyaritakeun imah anu nunglan anu misah bulakan kuari mah imah ngahiji lembur berarti nu disebut imah ngahiji teh salembur teh loba jasa imah teh bahkan meureun kuari mah bisa disebutkeun geus lain lembur misah-misah imah ngahiji satembok kuduaan tapi teu wau satembok teu wau nyana-nyana urang-urang satembok kajahoan satembokna lamun urang maku belah dia nongol ka ditu cek nu belah ditu sial maku panjang-panjang teuing teh si jelema dia aing-aing siap bawa dibales ya kajian hukum lagi isuk nganya nama aku deui tadinya tek cek nu belah di ngonjol panjang amat satembok dua eta sarajan satembok duaan can puguh wau sebab pindah-pindah panjenengan
Zaid boga imah di lembur, kemudian nu ngajagaan, andai kata di perumahan nu ngajagaan di lembur ge sarua bae. Nu ngajagaan teh model anu ronda. Nah, nu ronda di perumahan makan BSD, woi diharapna gaya satpam. Urang dek asup teh atuh ditanya heula mau ke kunjungan ke rumah siapa, mana KTP-nya, supaya aman. Di jero teh supaya aman. Di urang mah meureun aya ronda lah, digilir per RT. RT sapeuting, RT sapeuting. 7 RT, 7 peuting, 7 baris kabeh. 7 baris dangder beak. Waduh. 14 RT, 14 poe atau 14 baris. Beak kabeh. Sakurang lembur teh maningan ulah di rondaan aman. Emang kunaon gitu? Siapa malingan? Henteu lah mending ulah di rondaan. Siapa maling? Cek pamalingan cek nu ronda teh diamankeun sia mah kunaon. Atuh diamankeun ge ngaranna doa. Dang deraing beak sia. Aduh, masyaallah dari dang beak kotok-kotok. Nyana bari peuting bari ronda bari manggang kotok-kotok nu tatangga. Mentak tatangga geng mah teu hayang aya nu ronda aja. Kamari mah endog doang kuari ka kotok. Do ronda. Aduh. Masya Allah, pagar makan tanaman. Zaid boga imah di lembur, nu ronda, atawa di perumahan, satpam. Bal mazhabu an-nahirzun, eta cek mazhab mah tetap imah tersebut teraraksaan. Dina zaman aman jeung ditutup lawang, lamun tiberang di lembur tiberang imah ditutup komo dikunci, kemudian berang aman situasi na aman tah eta mun aya nu maling di imah berarti eta imah teh termasuk raraksaan barang. Geus lamun nyana maling di imah eta haju kapanggih kenaskeun sanksi sebab malingna pihirzi mislih berarti nyana teh kena sanksi potong we leungeun. Masya Allah diatur sedemikian rupa. Pain bugi dasar tun lamun eueuh syarat anu tilu teh tadi hiji ti berang imahna teh dikunci dibuka bae, kemudian aya nu maling beunang teh kudu dipotong leungeunna kita ganti bae eta ngembalikeun barang sebab naon kunaon lawangna teh dikunci. Atau zaman khauf, zaman teu aman. Baheula makan aya sazaman kamari ieu mah tak kamari ieu sazaman. Hiji musim teh aya musim hujan, musim panas. Di luar negeri musim kembang, musim rugrug. 4 musim. Di Uzbekistan, di Amerika, di Eropa. Nah, di urang kamari ieu usim nyawa brang kabeh nyarawah. Sausim wayah nandur kabehan, wayah nyebar kabehan, wayah nandur kabehan, wayah ngoyos ngararoyos, panen eta serempak baheula mah bareng kabeh. Ya Allah, ya Rabbi zaman. Lamun zaman paila kabehan. Gur kabehan. Zaman hese. Zaman maling ge aya sazaman. Zaman pamalingan.
Aya sajaman nah mantap sarariap di lembur teh jieun tongtrong titir ngaranna nongkrongna gitu menang sambarangan lamun nongkrongna trong salat berarti salat eta kos kitu menang teman-teman menang sambarangan lamun tongtrongna ngan sakadar tilu trong ngaji berarti lamun tongtrongna hiji tong pre berarti geus kitu eta tongtrong dah. Nah lamun pamalingan tak pamalingan nyeter mun di anu kos kitu di ditu kitu bae jadi serempak kabeh nyaho pamalingan tanggap beunang pamalingan titir ngaranna eta masyaallah zaman hebat dipicung aya nu maling kadenge kurang cilongok nongkrong kadenge kurang gaduh terus salembur kabeh jadi budak letiknya wah pemalingan beunang asana rek beunang horeng bapana kos itu titir karena ada tongkrong bari canggih tinggal canggih HP araraya dan lain sebagainya tapi tidak barenang beda beunang di pelumpat ka mana coba ayo kabeh paling ge di zaman pare keur gede jadi nyana teh lamun lupat ka dieu aya ka ditu aya ka sawah supe ka tengah-tengah sawah nyana kieu bae tengah sawah tah eta pamalingan wah kanyawan ku batur numpatna ka dieu jaga kusia dinya hayo terus sawah diubrak kabeh ku barek ampun eta pamalingan bae ye maling kebo nah lamun leungit kebo di Cilongok leungit kebo di Pasar Kemis leungit kebo di Talaga geus ulah di kamana-manakeun neanganna ka ranca kebo beunang ge ka dieu teh di ranca kebo aya dieu nah korelet ka belah ditu ka ranca kebo tah eta penampungan pamalingan kebo di dinya mantap disebut lagi ranca kebo dinya asal kadatang lagi ka dinya aya kebona Jawara jeung Jawara mah datang aya kebo warga aing gini tuh ye coba tadi lihat di kandang tah geus sekarang itu banyak sebelum si aya teh cokot bae geus sia amankeun sugan teh mah we lain babaturan sia tuh orang anak buah sia burung leungit geus aman sasalaman beres Jawara jeung Jawara di ditu gengna di dieu gengna kadatang di ditu beres kos kitu eta lamun sapoe dua poe geus unu datang tilu poe teh saminggu pencit geus beres geus pencit ge deui lamun datang we ka dinya aya leungit kebo di tu warga ye kos kumaha kebona tandukna kos kumaha weuh tah geus pencit eta mah anak buah aing malingna eta gantian pamalingan si kos kitu heran aing mah tah kos ibadah bae pamalingan tah mah nah, itu zaman kula keur leutik teh kos kitu masyaallah. Maling bae, tapi ketika didatangan mah ieu dibikeun. Tah eta kos kara ditu zaman teh. Encan canggih. Polisi teh jam tangan santri di dieu jam tangan santri leungit. Laporlah ke polisi Pasar Kemis, polisi langsung neangan. Kapan? Di Jakarta. Coba eta diselidik ku polisi langsung gat merek anu zaman kos kitu rupana kaunggal tukang jam set iya tanyakeun ini beli dari mana oh ada apa yang belinya yang jualnya siapa ya anu orang mana terus selidik aya kapanggih meunang bae dua poe dibarikeun deui tah ieu mah malingna orang anu kapanggih mah di Jakarta eta polisi teh boga gawe baheula mah kuari orang lapor ke polisi datang ke dilaksanakan lagi wal galudug sing jelegur wari maya dilaksanakan ongkosna dan lain-lain sebagainya baheula mah eta santri leung sepeda di dia santri leung sepeda kapanggih deui Jakarta ye baheula mah anu sok disebut asem reges teh pencitan
di mana-mana aya nu leungit diantep heula teteh seminggu kalau geus eueuh karak dipencit digantung-gantung eta lamun aya polisi teh diangan nah iya kapanggih bae Masya Allah karim mendak tanaga polisi baheula jeung ayeuna hebatan baheula polisi nu baheula ka surga bae polisi nu baheula mah polisi nu kuari jahanam paling hebat antara surga jeung jahanam nya ka surga henteu ka jahanam henteu panas nama ayat tetep hebat atuh polisi nu bener kuari mana pangneangankeun polisi nu bener ye cak Bang Haji teh Ki Uci sambarangan bae puguh anak aing polisi loh cenah nanya di jahanamkeun anak aing mah polisi ulah wa kamarah ka kula Pak ku bapak amati anak bapak nu jadi polisi teh sapoe dua poe terus tutur-tutur heula kege ku bapak sabulan mah bener-bener Ki Uci naraka horeng sia kaharti kege coba ge tuturkeun sabulan bae ulah kebal-kebal sabulan makanya horeng anak aing bener Ki Uci asana aing ka bawah ieu je polisi nu jujur mah hiji polisi tidur coba jujur jasa jalan kehujanan keaminan itu terus baik Masya Allah karim atawa ima di lembur tapi tipeting nu ngajaga kemudian kumanehanana lawangna teh dikunci tipeting ieu ketika aya nu maling berarti di teu kudu dipotong leungeun anu maling sebab peuting teh dikunci eueuh nu ngajaga tuh kan geus catur ge dah tek sing ade wari masyaallah motor penting sugan ka ieu mah sepeda sugan ka ieu mah mobil sugan ka garasi barang-barang pepoean sugan anak kotok giring-giring ayo ka dinya ka tempatna beres kunci aman beres aman jadi urang teh jadi barang-barang teh disimpen di tempatna atuh motor aya di imah sepeda aya di imah anak kotok jeung kotokna aya di sayangna di kandangna gitu keneh popoean araya kabeh mobil di garasi urangna aya di imah alhamdulillah aman anak urang mah kabur tuh itu cak bapana motor aya sepeda aya mobil aya alhamdulillah geus kunci garasina aya geus kabeh geus aya anak urang mah tadi ngaleos bah di kamana cenah nyaho jeung lalaki geus kajeun lah aman paling ge balik reuneuh itu di kumaha tuh anak kotok dikandangkeun aya anak urang nu awewe di bawah cocodot Masya Allah karim baheula mah pantes teh akan nini teh pantes mawa kokoprak teh cam hei bagri nya geus ulah arulin bae sagala main gobak sagala naon balik bagri sande kalah sia hei mandi eta budak kolot teh kos kitu kadeudeuleukeun jasa eta kuari nini make kutang samping dari kadeukeun ya Allah buker wiganda anu geus beureum aya koneng aya bukna ge putih aya mun urang kapanggih duaan mah heuh sieun ieu asana kurit jurig newo teh ieu tapi nya eta man pantes jasa man bari mah kokoprak teh gitu cok main gobak eureun maghrib tuh suara adzan bisa kumaha sande kalah sia ku kalong sia balik ngamping eta kun nini bae kun nini baralik bodak baralik marandi se bari diomongan kokolotna sia maghrib arek balik can mandi can dahar sia keur mandi dahar salat bater tita
eta kayak tolol ge kalau baheula tah mandi sia mandi maghrib mandi dah tas mandi teh pendalahar dari lembur teh salat manteu sarua bae teh dititah jawabannya gitu salat ieu tapi kan aman araya di imah Masya Allah kuari barang mah dikajero-jerokeun segala rupa anak diabu ya Allah sazaman horegana aduh ngarempan jasa ayeuna Inggris jasa Masya Allah kuari urusan kemah urang lamun nyaritakeun kemah camping teh eta teh budak sakola itu baheula mah di Garut di Bandung mun tamat SMA camping atawa libur panjang camping ai di urang mah anyar-anyar camping teh anyar-anyar eta ge ayana di anu make baju seragamna coklat teh naon kareh atuh pramuka sih Masya Allah mah nyaho teu nyaho ya Allah ya Rabb pramuka bener ya Allah tah aya teh camping teh urang di urang pramuka Bandung mah Garut mah Tasik mah Ciamis mah tiba heula kararemping teh camping-campingan mawa kemah eta teh geus tradisi parahyangan di itu teh aya Citanduy nyeun kemah di sisi Citanduy sapuluhan didinya teh 3 poe balik 7 nu 3 kanyut Bandung eta kok gitu Bandung situ Patenggang dari itu teh ya dieun nyeun kemah di sisi kitu tangkal teh Ciis manggading eta teh budak sakola nu baraheula mah encan tertata seperti ayeuna gugulingan brus ka situ kadinya baheula mah tahun 88 hiji teh encan seperti ayeuna situ Patenggang Cibodas kemah eta lah pagawean urang Bandung Garut Tasik Ciamis sebabnya namakan sibuk sapopoena sakola anu SD mancan wayah SMP mulai SMP SMA diporsir otak teh urang Bandung mah urang Garut mah Tasik mah nosek disebut kota pelajar ieu teh diporsir nu matak aya lajang rine seminggu nyana kemah untuk menenangkan pikiran kumu mahasiswa mah teh minggu mantap ka Sukabumi ka dieu ka kitu ka anu kula poho teh ngaranna itu ka Sukabumi dan lain-lain sebagainya tah eta teh urang Bandung mah karitu lantaran urang Tangerang mah belajarna saaya-aya Tangerang Serang Pandeglang wes setipe ge mengkono niku wis atuh aya aturan sakola 2 poe saminggu henteu ieu urang Tangerang mah kos karena itu 2 poe sakola saminggu henteu tapi naik hayang tolol teh gimana tah etalah di urang matak dikirim guruna Yogyakarta dikirim di Ciamis dikirim di Tasik maksudna itu dikelola supaya pala lienter dikirim urang lembur dia mah nu jadi guru pasar Kemis nu jadi guru di Etek nu jadi guru di Cikupapa nu aya jadi guru teh di raja-raja di urang mah nu jadi guru di urang mah sakola paling jago PGA kelas 2 eureun baheula mah kana PGA geus tuh nu ka SMA teh asa jadi mahasiswa bae di urang jarang di urang mah teh di urang mah sakola teu maraju di urang mah pagawe mana di urang baheula mah perkara kuari-kuari sakola teu maju di urang mah dagang teu maju di urang usaha teu maju tani merekpek di urang aya duit hayang boga ieu di urang eta kos kaditu mantap ka Jakarta bae karuli daragang sepi di urang teh ka Jakarta nu jadi bupati Tangerang teh urang Tasik
nu jadi Bupati Tangerang teh urang Cirebon, nu jadi Bupati Tangerang teh urang Bandung. Urang Tangerang na kakarakuari ye teh putra daerah teh kos kieu ye eta Pak Ismet, kemudian diteruskeun eta teh kakarak nyaman jadi bupati. Emang muhdi urang mana, kemudian kabelah dituna terus Pak Tajus Sobirin urang mana, terus kabelah dituna kitu Pak kitu abri teh eta urang mana, Saifullah, terus nu kamari ieu apa Agus aju ditangkep teh urang mana, sarua Tangerang Serang urang lembur urang anu jadi bupati kakarakuari kos kieu kaayaan jalan teu nyarambung daerah teh urang marah pan urang lembur urang teu marah atuh pan sambunganna teu beres nu ieu dihandap nu ieu di luhur salah bupatinya salah pelaksana eta sih salah kabehan malah salah nu ngaguling geus loban laporan ka ditu teh bener-benerkeun berarti heran eta mah otak teh di mana otak budak letik bae budak letik ngomong isi cenah nu jalan sacak budak letik bari naik sepeda aing kaget kira teh sering budak letik heran aing tah jeung bupati sia tah kitu sia bupatina maning eureunkeun bayu eta budak letik eta ngomong karari itu teu isi budak letik heran aing ojo keur ngeunah-ngeunah naik sepedanya na budak letik goblok jakena urang sugan aing mah ngeunaheun ka ditu jore jasa sial ieu si buatan saha jalan tol eta budak leutik yang serikeun bupati jeung sapara kanca-kancana kiai doang tilek diseung-serikeun aman kiai mah weh kiai nu itu teh nu nyaramahan ka urang emang kiai gitu kan rasa jak kamari manyana di ditu kikian hidup emang eta kiai bagus ya jacak aing malain tah mah naon itu teh juri jak eta budak leutik ge juri-juri tah ka kiai kos kitu emang teh hayang ngadaekeun kiai kos itu naon kamari kampanye nya eta budak leutik ge ngarobrol jajelema cenah ge Pak sial tuh budak leutik palinter jasa ya Allah ya Rabbi jadi kakarak timbul tuh budak leutik urang gara urang kos kieu nya aing jadi bupati bae doakeun ku sia atuh geus aing ngadoakeun mun saya jadi bupati aing jadi wakilna nya aduh ku bae atuh urang jual nagara yuk teu bareres budak leutik teu ngobrol budak leutik ieu tah bagus ya Allah ya Rabbi hemah ya kematun busora urang lamun nyaritakeun kemah loba dijual kuari mah budak leutiknya meuli ke kemahan teh aya kemah bebeneran rada gede kemah bebeneran mah abri teh ya lamun kalembur nyeun kemah atau perang eta kemah kam disebutna kemah nah aya kemah kuari mah aya kemah teh dijual paranti urang ka mana gitu petualang biasa nama ya petualang jadi geus ieu mah kuari mah geus serba lengkap ye aya jelema nyieun imah make kemah bae salila hirupnya na kemah bae nya nama aya deui imah teh geus puguh tembok kayu aya deui kuari mah imah teh geus dirancang buatan Jepang eta teh make mur diterap-terapkeun tok jadilah imah kayaknya yang pindah deui bukaan deui ku jangan set pindah ka anu terapkeun deui plek eta batur geus capek aing mah ngadengeuna ge heueuh jang ibadahan ja capek eta mah tah ieu urang mah pan imah teh timimiti nyieun blek kos kitu bae geus pas beres geus emang kurang ieu teh di romak-romak henteu lah tak sauk teh lain emang kurang duit ya Allah ya kematun bisara kemah di lapangan ilam tu sadad nabuha lamun teh dipageuhan talina
jeung dilemrehkeun bae tung-tung-tung-tungna fahiya wa ma fiha kamatain dusahra eta teh sarua kemah teh jeung naon nu aya di jero kemah kos barang-barang anu aya di lapangan. Kumaha barang anu di lapangan butuh kana hafiz mulahiz sebagai pengamanan kudu aya nu ningalikeun dada nu kuat. Jadi lamun aya hemah yen hemah di lapangan, di leuweung, di kebon, di gunung, di mana bae eta lamun terapi mah terapi eta kamata indusahra kecuali rapi cara kemah kitu tentara atau orang ka arpa mina eta make kemah talian rapi tah kos kitu kudu aya anu ngamankeun wa illa lam tushadda bi an syuddat abnabuha lamun memang dipagehan talina kemudian dirapihan sisi-sisina dilembreh-lembrehkeun kahandap ngabentuk kemah teh kos imah ngabentuk kemah teh wawagna kuatna eta pahirzun bisyarti hafizun qawiyun eta adalah sebagai penjagaan atau hirzu teraraksaan karena naon wae di jero kemah dengan syarat aya nu ngajagaan sanajan walau naiman sanajan nu ngajagaan hees diarti nyin kemah dirapihan sanggeusna dirapihan aya tugas nu ngajagaan tah nu ngajagaan teh sanajan hees andai kata aya nu maling beunang berarti potong leungeunna sebabnya na maling pihirzi misli ya sebenarnya mah ngaji teh ngaji disebut hese babari disebut babari hese kumaha maksudna atuh aya nu kaharti nonton teh atuh emang kitu ieu kabeh ge atuh kan diurawat teh dilaksanakeun di Indonesia mah sebab di Indonesia mah lain make Al-Qur'anul Karim negara kapitalis di urang mah geus teu make aturan Al-Qur'an nu maling bisa susumputan aman di negara maraling di lembur maraling aman dengan aman eta hajuh nanaon bakal aya nanaon di Rabbul Jalil bakal diselesaikan perkara-perkara nu di dunia teu selesai di dunia maling atawa korupsi kemudian aman henteu benanggu KPK nyana ngarasa aman datang ka eureun jadi jabat diri pejabat tina jabatanana aman di akhirat mah tetep bae bakal diintrogasi deui tahun sabaraha lahir tahun sabaraha balik tahun sabaraha jadi pejabat di mana posisina ngalaksanakeun anak kumaha nyana ketika nyana menjabat ngalaksanakeun jabatanana sesuai tantu maling atau henteu bakal diproses di dunia aman lantaran teu kena ku KPK atau nyana kitu ngalobi KPK atuh di akhirat tetep bae diselesaikeun terakhir perkara nu can selesai di dunia di akhirat mantak angel ge angel saurang mangkading ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad warasa jelema kabeh nangtung bae mangkading panon poegan sadeupa eta teh keur diproses hisab masyaallah madak jelema ngajrit kabeh panas tah umat Kangjeng Nabi mah diheulakeun diprioritaskeun diheulakeun adapun diheulakeun no maksudna atuh nu ka surga nu ka neraka ngan teu heula.
tilah pokoknya ada kuat tilah ai umat nu bareuna panderi urang mah diheula-heulakeun tet Haji Soleh tot heula timbang bagus Haji Pendi tek jore bus tilah jadi nu bagus-bagus jore-jorengan ti heula nyana lah lega kene jadi di neraka ge usah saha cara batur Masya Allah lantaran anak bungsu Masya Allah Karim ya orang lamun ingat kapang balikan orang mangkaning moal kebal haju mau teo bajasa nu ngadadak lamun isuk baheula dan orang maot teh nyaho pan orang bakal isuk bat andai kata isuk maot perhitungkeun ku diri urang hasibu qabla an tuhasabu hitung ku diri sorangan keke hitung-hitunganana salat aing kumaha puasa aing kumaha zakat aing kumaha cara dagang aing kumaha cara tani aing kumaha cara gawe aing kumaha lamun isuk maot boga rarasaan ieu awak urang ge asana aing asana